Simkuring Muhammad Rifki Apriliana janten Dani. Simkuring Wilham janten Bapana Siti. Abi Ganggang janten Doni. Abdi Lutfiah janten Elisa. Abdi Mega Mustika janten Nisa. Abdi Salawina janten Alma. Abdi Rizky Rahmawati janten Mana Siti. Abdi Leni Fitriani janten Siti. Kacaritakeun Elisa keur ngalamun na kursi bari nanggeui gado terus datang Doni jeung Siti anu langsung ngagetkeun si Elisa anu keur ngalamun. Elisa. Ngalamun wae atuh dah. Ngalamun kenal atuh. Kamu mau? Iya, ini buget kuring baker ngalamun nang konser Korea anu digelar di Indonesia. Oh, malah jujur. Iya, urang ngalajo. Urang mah geus aya duitna ieu. Kukuki heueuh, mun aya duit kan makan urang ngalajo. Terus Alma, Dani jeung Nisa datang. Langsung diuk dina kursi. Ngobrolkeun naon ieu? Konser Korea euy. Menik sararempak ari kanu kitu mah ari diajak paduan suara mah rarese. Kelila sorabel asup di sada barudak arasup ke kelas. Perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Guru asup ka eta kelas terusan bari langsung diuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinten ayeuna ka bagian ngebahas drama. Cung saha apal naon eta drama? Abdi Pak, Nya sok naon drama teh bisa? duka Pak. Silai sugan teh apal. Kayaknya kelompok terangkeun naon drama. Drama teh nyaeta karya sastra anu dina bambu paguneman atawa dialog anu dipentaskeun. Urang mah mau niko, urang mah geus boga duitna ieu. Gani guru kenalan tentu. Ya sopan kira oge konser. Heuh, bira dirumpikeun, mending dirumpikeun. Kudu dirumpikeun mun masalah ujian sababaraha bulan deui. Gani mane pikiruan wae. Yo, atuh jadi ribut. Naon nu rame-rame teuing? Nya geus atulah, ari mung nulis mah pelajaran ge moal. Parudak caricing bari tungkul. Teu kos lila aya nu ketok panto heug teh indung jeung bapana Siti terus asup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peryogi naon? Peryogi kapun Anda. Siti ka dieu. Naon mah, Pak? Naon? Dia sia duit. Naon sia duit dibawa dina lemari. Tuh tempok. Imah disita gara-gara teu hutang. Naon atuh teu dibayar? Awasin kuring anu dicarekana. Ampun Siti, duit Mbak dibawa. Kunaon duit bet dibawa ah? Keur nonton konser mah. Konser naon? Ampun Gusti. Bawa Yuk, assalamualaikum. Guru langsung nyarita. Kade barudak ulah nepi kitu ngabebelaan malah jeung konser nepikeun ka nyokot duit korot.
Ya, ayeuna mending oke diajar sih bener, apapun sih bener. Marane teh kedeui oge teh ujian nasional. Ngan sabaraha bulan deui. Marane teh tele eueuh di SMA Negeri 27 Garut ieu. Ulah diturunkan tuh si video mah, dapat duit kolot mah. Terus ulah kawa si Doni tadi si Alisa, anu pagawean teh nguruskeun hal-hal penting. Eta dia sama dia eta konser Korea. Nya, Pak. Ah, betul teu, Pak. Abi masuk diajar, Pak. Nya abi ge, Pak. Bong ketang Pak tadi oge ngarumpi bari badan fair. Ih, teu. Nya ketang, Pak. Sok wae eta oge eta aja konser Korea nepi ka panon keluar oge. Tapi ulah siga bieu. Lamun arek bebeja heula ka kolot, sugan we atuh kolot teh dibere duit leuwih. Bel istirahat di sada. Karena pelajaran bilang biasa dibimbing ku Bapak, mudah-mudahan aya manfaatna. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah. Ah dipikir-pikir deui mah kenaon gituan mending we duitna dipake alat sakola we. Heueuh nya ketang, ieu sapatu geus soe. Ah, keun bae keur lajeng konser ge asal sapatu baru hehe. Si Elisa jeung Doni teu jadi lalajo konser. Maranena kalah baradami rek meuli sapatu anyar. Eta drama biasa dipintonkeun ku kelompok 3 jeung 4. Satacana urang kapasian terang naon eta drama teh anu bade didugikeun ku Teh Sela. Dramanya eta karya sastra anu diwangkeun dina pagunungan atawa dialog anu dipentaskeun. Tah eta anu disebut drama teh. Pasti urang sadayana tos biasa nyana pangajaran tina drama tadi. Mudah-mudahan eta janten pelajaran kanggo urang sadayana. Mung eta sakitu teh sadipintonkeun. Bila itu budaya. Wassalamualaikum.